Melak tangkal cau di kebon mitoha. Nah jadi caritananya barudak ieu kebon yeuh teu jauh ti imah dak ye deuleu aya dulur aing sagalanya dak ieu mawa binih coklat soalna ieu kebon dak nya tadina mah leuweung jaloba tatangkalan. Laju caritana ieu tatangkalana barudak dijual enggeus dituarannya makana ieu jadi caang tah deuleu salaki aing unggal poe ieu ka kebon mungkuna mah ngusrek bae ngabersihan kebon nyaangan dak nyaangan. Lamun capek pan atuh eureun doang kieu dak lain dinu batur ieu lain kulipan nya ngeunaheun bae di dieu pokona malobaan bedak anak-anak na kabeh di dieu rayap ju ieu aing naik melak cau jah atuh dak he bising teu dibere aing teu barang pelak mah ngeun teu nyaho endah teu nyaho henteu dak jah aing mah ai barang pelak telok endah cenah geh atuh panas leungeunna panas kunan nya dak meureun nya leungeun aing piraku eseunean aing mah aneh sok telok dek jararari teh mun barang pelak ngeun ieu aing naik ngajajal bae dak melakeun cau ieu tangkalna heuh tangkal leutik dak anakna teh pan nya cau mah anakna diala laju ieu dipelakeun deui teh yeuh ieu aing melak di dieu mun sakirana endah ke lanjut dak melakan sagala ngeun kudu meuli heula taneuna doakeun ku daria burung engke ieu aing kabeuli kebon heh ladang ngonten boa madaknya heuh tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha mah jah cenah ge nu penting mah berusaha berdoa atuh heuh dak jah aing ge berusaha terus bae ieu atuh berdoa atuh kurang kumaha nya dak ngeun heuh meureun can aya milikna husugan bae pi engkeun madak ju aing ieu kabeuli kebon laju pandaknya jadi buta nih resep meureun.